Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minka ti Gusti atlubu nyuprih abdi alwusula kana tepi ilaika ka Gusti. Ai atlubu tegasna nyuprih abdi minka ti Gusti, la min guerika lain tilian Gusti. Al-wusula kana tepi ilaika ka Gusti, la guerohu ente kalian wusul. Minal matolibid dunyawiyati tina pirang-pirang panyuprih nu bangsa dunya, tina pirang-pirang bangsa dunya anu disuprih gitu. Wal ukhrawiyati jeung nu bangsa akhirat. Wa hadza tah ari ieu panyuprih teh eta matlabul arifina, tempat nyuprihna jalma nu makrifat kabeh ka Allah. Kama saperti perkara marrono geus kaliwat itu emak. Wabika jeung ka Gusti wungkul astadilu ngajadikeun dalil abdi, astadilu ngajadikeun dalil abdi alaika ka Gusti. Aimin astadilu tegasna tina ngajadikeun dalil abdi alaika ka Gusti. Wa a'rifuka jeung nyaho abdi ka Gusti, bika ku Gusti, la bigerika lain kulian Gusti. Minad dalili tina dalil lain tina dalil, wal burhani jeung tegasna dalil. Kila diucapkeun liba dil arifina ka sawarehna jalma nu ma'rifat kabeh. Bima kunaon arobta nyaho anjeun robbaka ka pangeran anjeun. Kola maka ngadawuh ba'dul arifin, arobtu nyaho kuring robbi ka pangeran kuring, bi robbi ku pangeran kuring. Itu nyaho ingka Allah maku Allah. Walaula robbi lamun eueuh pangeran kuring, ma'arobtu maka moal nyaho kuring robbi ka pangeran kuring. Tak gitu. Muntuku Allah ditepikeun mamal tepi kuring. Wa qala sareng parantos ngadawuh saba'duhum sapalihna para ulama, la dalila taya dalil alallahi ka Allah siwahu salianti Allah. Eueuh dalil ka Allah mah kecuali Allah nu dipake dalil. Ngadalilan Allah ku makhluk mah teu kahartieun ku arifin. Wa innamal ilmu pastina ari ilmu eta yutlabu disupri itu ilmu li adabil hikmati pikeun adab-adaban ngahidmah eta. Pahdini muga nuduhkeun Gusti ka abdi binurika ku nur Gusti. Aya binurin tegasna ku cahaya yang dipuhu anu nibakeun Gusti, tak dipuhu anu dibakeun Gusti kana itu nur fi qalbi dina hate abdi. Tadi sehingga menang pituduh abdi bihi ku sabab nur. Ilaika ka Gusti aya ila ma'rifatika tegasna kana ma'rifat ka Gusti. Gitu. Ma'rifatan khossatan kalawan ma'rifat tangtu.
wa akimni jeung muga-muga nyicingkeun Gusti ka abdi bisidqil ubudiyati kalawan sidik ubudiyah baina yadaika di hadrat Gusti. Ai akimni tegasna muga-muga nyicingkeun Gusti ka abdi baina ka di hadrat Gusti bi antaj alani ku yen ngajadikeun Gusti ka abdi hadirul qalbi kana nu hadir hate maka sarta Gusti halakoni dina tingkah kabuktianana abdi eta musohiban anu ngarejengan bisidqil ubudiyati kana sidik ubudiyah ayil ubudiyati tegasna ubudiyah as-sadiqati anu bener bi alaya garoku yen teu dohir alaya ka abdi naon saeun hiji perkara min ausofir rububiyati tina pirang-pirang sifat kapangeranan bal akunu balik ta kabuktian abdi eta mutasifan anu kasifatan begoyatil ajazi ku antekna apes wadzulli jeung hina wadzifi jeung lemah wal kuhri jeung kapaksa wala yadharu jeung teu dohir alaya di abdi naon saeun hiji perkara min kuwatin tina kakuatan au izin atau mulia au qadaratin atau kabisa au ginan atau kasugihan ilahi he pangeran abdi alimni muga-muga murukan Gusti ka abdi muga-muga Gusti ngawurukan ka abdi min ilmika tina ilmu Gusti al mahzuni anu digudangan naon ilmu laduni ja muga-muga Gusti maparin ilmu laduni ka abdi idopatu dalikal ilmi ari ngaidopatkeunana eta ilmu ilaihi ka Allah eta idopatu tasrifin idopat ngamulyakeun wal ilmu jeung ari nyaho ari ilmu wal ilmu jeung ari ilmu al mahzunu anu digudangan wa ari itu ilmu mahzun eta al ilmu laduni allazi anu ikhtazanahu ngagudangan Allah kana itu ilmu indahu di Allah falam yu'tihi mangkan teu mere Allah kana eta ilmu illa lil mahsusina angin kanu dihususkeun kabeh angin anu diselir nu dipilih ku Allah itu min auliyaihi ti wali-walina Allah qala parantos ngadawu Allah taala bisanil hidir dina kalakuanana dina tingkahna Nabi Hidir alaihi salam wa 'allamnahu min ladunna ilman gitu wa 'allamnahu jeung murukan kaula ka itu Hidir min ladunna ti arah kami ilman kana ilmu jadi Nabi Hidir diberi ilmu laduni ku Allah mantap aya nu ngaku-ngaku guru ka Nabi Hidir marah disangka laduni bener-bener nya jalma mahjub ngagurukan Nabi Hidir wa fi hadisi Abi Hurairah jeung dina hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi inna minal ilmi kahayatil maknuni eta isyarahkan ilmu laduni ceuk Kangjeng Nabi sanya-nyana eta tetep tina sawarehna ilmu kahayatil maknuni aya anu saperti tingkah nu disimpen isim inna muakhir inna minal ilmi kahayatil maknuni
Jadi ngalogatanana sanyana eta tetep tina ilmu teh aya ilmu anu saperti disimpen gitu. Dirahasiakeun cek urang teu kabeh dibere. La ya'lamuhu anu teu nyahoeun kana itu ilmu illal ulama angin ulama rek illal ulama'u menang kecuali para ulama. Saha ulama teh kecuali anu nyaraho billahi ka Allah. Kecuali anu nyaraho ka Allah. Teu nyahoeun kana eta ilmu teh kecuali nu ma'rifat ka Allah. Faidana toku mangka di mana-mana ngarucapkeun, ngabejakeun cik urang mah maksudna. Itu para ulama bi kana eta ilmu la yunkiruhu tara inkar kana eta ilmu saha illa ahlul ghirrah angin jalma nu ahli katipu billahi ku Allah. Mentak nu nentang ilmu tauhid ka jero mah ahlul ghirrah ahli katipu ku Allah. Dina Allah tukang tipu manehna sorangan nu nipu sorangan. Doraka getol kunaon sia getol-getol ting doraka tenang we da Allah Maha hampuraan. Nah, eta ahli katipu ku Allah eta gitu. Artina naon? Nu teu nyeraho ka Allah. Inkar anu teu nyeraho Allah mah kana ilmu hakikatnya. Anu nyebut jero teuing, aya nu nyebut bisi sasar, rupa-rupa mah geus. Aya sing ingat dia. Ulah kepangaruhan. Baheula maka ngeurewas nu aya nu nyalahkeun teh. Mata kerja di santri mah ieu teh bingung berarti mah. Ari ngaji di dieu, keur ngaji di nu sajen. Asa bener ieu teh ajengan di dieu. Pas balik ka apa ngaji di ditu. Asa bener itu salah ajengan nu diajian. Bingung itu kumaha. Ayeuna mah geus kapangimu paingan ahlul ghirrah eta mah. Marahjub batena matak nyaralahkeun kana ilmu hakikatna. Teu nyerahuan ka Allah. Marahjub si orang teh. Bertemu bingung. Aya nyebut bisi sasar wae. Aya nyebut ulah jero teuing. Aya nyebut bagian batur. Rupa-rupa. Mah kaduga cenah urang mah teh bagian batur. Kitunya mah kaduga urang balik deui ngaji ka guru di ditu. Guru cek sawarisna guru mah kaduga nyanyahoanan teuing Allah sia cenah. Cek sama kaduga sia cenah. Peuning batur barisaeun. Da cing teh bodoh ngajina. Nu jadi wali ge loba nu barudak teu bisa maca kitab. Matak aya hijab nurani maca kitab kalah jadi halang kana jadi wali cenah. Kunaon batur geus bisa maca kitab nyangan ilmu keur wusul tina kitab. Ari ieu mah dipake muruk santri, kalah neangan santri ieu mah. Atuh teh nyaho ka Allah cenah. Nya oi salah sing teh balik deui ka dieu. Kapangaruhan deui. Eta Isra Mi'raj baheula. Lain ka dieu cek guru ge. La ila sama dunya teu bisa ngomong keur budakna. Nya langit dunya balik deui ka dieu. Tanyakeun guru, kan ieu dina tafsir ge ila sama dunya. Heeh. Dina tafsir sama dunya kunaon cenah naik ka luhur. Luhur malin sama dunya sama ul ardi. Waduh bener euy guru balik deui. Bingung meulam. Entak pantes anu kakarang ngaji mah loba anu bingung lamun geus diajengan, mun geus anu nyalahkeun ajengan bingung kecidan. Teu sieun salah. Ari geus tuntas manjang. Si horeng teh nu teu nyarahoeun eta mah nu nyalahkeun. Iya aya di dieu ya. Cek Rasulullah. Ya aya ilmu anu saperti nu disimpen. Teu nyarahoeun kecuali arifin nu ma'rifat ka Allah. Lamun arifin ngabejakeun narentang. Narentang kadinya saha ahlul ghirrah. Sing ingat tah. La yunkiruhu illa ahlul ghirrati billah.
teu inkar kana eta ilmu hakikat kecuali jalma nu teu nyaraheun ka Allah alul ghirah billah nu teu nyaraheun ka Allah nu marah jub ka Allah nu nyaralahkeun warinu warusul maka Allah wah matak jang aya kiai nyalahkeun aya santri ngartieun aya beda warabut santri jeung kiai ulah ngaji sakaditu sasar lah kan wae Kang abdi mah yang nyaho sasarna ngaji bacana ini ngaji ngaji we kita balik sia cenah ngajodog we di dinya ngaji ya santri aing nang nguruk alfiah eta santri ngalawat ajengan ari santri datang teh ka abdi mesantren teh ka ajengan walase tung nama dilawan ku santri karunya are ka ajengan rek ka abdi ka aing cenah nah kudu diuruk ku abdi cenah uruk ke ku ajengan aing mah keur ngaji keneh mau ka nguruk dur teh pidato di orang ajengan jeung santrina eta mah marug teh ngajang ajengan diadukeun jeung santrina ku batur lain ngadukeun batur mah ajengan di onang dulur aing santri kita ngaji we heula dorok dok teh anu teh heula ajengan anu nyaram ngaji teh pas nerangkeun ku bakosen dina Isra Mi'raj nyebutna teh dua depa deui cenah ka Allah kapan sagonewa teh sadepa dua depa deui ka Allah ari ku budak santri diterangkeun kau bakosen mah wusul sirri ila hadratil ahdiyat ma'a bako itamayuz depin di sini ajungan pias aing nyebut dua depa deui sakob ka Allah sakob ka makhluk disebut kobakosen teh ka Allah tajalli ka makhluk ingat ta eta kobakosen ngan saeutik deui ka ingetna gegede nama tajalli ka Allah disebut matak tas kobakosen au adna diterangkeun ari beres ngaji teh ajenganna ulungah elenge ari sia cenah nyaho eta ti mana pan meunang ngaji cenah abdi teh Kang ti ditu teh anu sasar ceuk akang teh tuluykeun cenah tuluykeun manehna teh guruna milu ngaji itu untung teh nya anu sadar kitu mah untung milu ngaji akhirna mah ngaji guruna ge milu leung eta mah meureun kudu kawirangan heula kakara eling ulah ngadaguan di elingan ku batur geus kudu ngarti urang sorangan wah tir ajengan kusan di dunia keneh ku santri geus eleh komo dikubur geus di hadrat Allah tadi nama kehed sia ka aing ngalawan kawalat sia teh cenah titah icing ku aing kala ngaji maksa sia ka ditu aing bulu sasar sia teh kawalat ku aing teu sieun santri naon sababna ngeunah wae cenah nu kawalat teh santri guru ge aya nu kawalat ku santri apaleun guru nu kawalat ku santri santri bener guru salah kawalat seperti nyaram ngaji ilmu tauhid ka jero guruna kawalat eta guruna ku santrina wayahan isukan minta tulungan aing ka mending ti dunya meula eta untung menang pituduh ti Allah gitu milu ngaji ajenganna nepi ka maot milu ngaji gitu untung eta nya ku Allah ditulungan gani eta mah ta eta santri nyapatan guru eta jadi lain guru wungkul bisa nyapatan santri gak bisa nyapatan guru nah gitu mentak sekali hakikat mah ngeunah wae sia cenah guru ngawalat santri gak bisa ngawalat guru guruna nu salah tapi nah gitu terus aya mah disalahkeun ahlul ghirah nu nentang ilmu hakikat mah geus teu kudu ribut Wakola ngadawu sabaduhum sawarehna para ulama wa ari itu ilmu laduni atawana ilmul maknun ilmul makhzun beunang ilmu laduni eta asrarullahi rahasia Allah pirang-pirang rahasia Allah yubdiha anu ngadohirkeun Allah kana eta asrarullah ila anbiyaihi kana bina-bina Allah wa auliyaihi jeung wali-walina Allah. Ilmu laduni teh ilmu
Eta teh maksud rahasia Allah nuku Allah dipasikeun ka para nabi jeung ka para wali. Wasadatin nubalai jeung gusti-gusti pamimpin-pamimpin cik urang. Orang-orang terkemuka anu aragung sadatil nubala teh. Pirang-pirang gusti nu aragung. Min gari simain tina teu ngadenge wala dirosatin jeung lain ladang ngaderes. Lain ladang ngadengkeun batur ilmu ladunia. Piwuruk Allah ka manehna. Matak dzikir ka Allah geus usul Allah ngawurukan eta ilmu laduni. Lain ladang maca kitab ilmu laduni mah. Matak ahli-ahli Allah para kekasih Allah mah tara loba maca kitab. Zikir we. Tajalli ka Allah. Engke daratang ilmu ti Allah. Kitab masahid teu kudu dibaca eta mah. Naon laduni. Min ghairi simain wala dirosatin sing ingat eta. Matak ahli-ahli Allah mah waliullah mah lobana zikir. Merangan nafsu zikir. Tak sakitu we. Neangan ilmuna teh. Teu maca kitab ngadreng. Eta mah ceuk batur, maca kitab mah lain ilmu urang. Nyaho tina kitab anu hukumna eta mah ilmu batur, pada dibaca ku urang. Can puguh jadi ilmu urang. Wasunni jeung muga-muga ngaraksa Gusti ka abdi. Fitni tegasna muga-muga ngaraksa Gusti ka abdi. Andru yatil agyari tina ningali agyar awan ibahati atau tina ngameunangkeunna abdi bitilkan ulumi kana eta pirang-pirang ilmu wal asrori jeung pirang-pirang rahasia bisirri ismika ku kaagunganna jenengan Gusti al-masuni anu diraksa ai asmaika tegasna jenengan Gusti al-masunati anu diraksa il mahfudati tegasna diraksa anil ibtidali tina kahinaan wal ihanati jeung tegasna kahinaan diraksa tina hina ibtidal teh pasti atau hina lah gitu. Tina jadi hina wal ihana jeung tegasna jadi hina. Moal aya dina kahinaan jenengan Allah. Fa innahu mangkasanyana kalakuan sareng tingkah eta laya juju. Teu meunang naon aya duhulayan asup si jalma biha mawa itu asma. Fi baitil khala'i katampian teu meunang mawa jenengan Allah ditulisna kertas di bawah katampian. Atawa ditampian subhanallah subhanallah subhanallah. Nah hate we cukup ditampian ora diucapkeun. Keur kalau ngaji Quran ditampian rek mani ulah. Atawa jenengan Allah disebutan di tampian Allah. Masalan upamana au an yusamma au an ayusamma atawa tina dingaranan biha ku itu asma sagairuhu lian Allah subhanahu bersih Allah. Teu meunang lian Allah dingaranan ku ngaran Allah teu meunang. Matak lamun arek ngaran Allah teh make abdun. Ulah kieu teu make abdun, si Allah ulah. Si Majid tong make Abdul Majid. Nah, meunang Abdul Majid mah ngan lamun langsung saya ngaran Majid. Teu meunang ngaran Allah eta mah. Dipake ngaran jelema. Sahaya si Karim. Abdul Karim. Entak lamun boga budak di ngaranan ku ngaran asma Allah ulah langsung si Bebel Karim teh ulah nyarekan Allah sia. Kudu disebut si Abdul Karim teh. Tah meunang eta. Nyarekan si Abdul Karim mah meunang lamun nyarekan Karim mah ulah sejenengan Allah. Awasnya teu meunang cik dia ge. Wasirruha jeung ari rasiahna itu asma. Eta anwarun pirang-pirang nur wa tajalliyatun jeung pirang-pirang tajalli. Ya jang jeroeun asma teh aya nur, aya tajalli. Lamun maneh hayang asma, hayang nur, hayang tajalli, sebutan ngaranna.
Ya Majid, ya Majid, ya Majid. So, nyebutan ngaran Allah engke datang nur. Da jeroen nu asma teh aya nur, aya tajalli. Itu beri lempang, nah teh zikir. Ya Majid, ya Majid, ya Qahar, ya Qahar. Itu atau ya Rahman, ya Rahman. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Engke Allah ngadatangkeun nur kana teh urang. Mentek tah gitu. Jadi sajeroen asma teh aya nur. Aya tajalli. Nu mata khususiatna gitu. Tahsulu hasil itu anwar atau tajalli liman kajalma yadkuruha anu nutur itu si man ha kana itu asma. Oh. Cek musannif. Sajalma anu nutur asma ya Majid, ya Majid, ya Majid. Hasil nur jeung tajalli engke. Tah kitu sebut butuh naon? Butuh tajalli. Geus ya Majid, ya Qahar. Ki Allah ge nu gampang pangwawuhna. Pangwawuhna ngaran Allah mah Allah. Ari ngaran-ngaran nu sejen mah teu wati wawuhnya. Al-Jawad, Al-Karim, Al-Aliyu. Wah, teu wawuh eta mah Allah geus. Ya Allah, ya Allah. Ngan keur nyebut ya Allah teh inget. Kurang disebut ngaranna datna teh nu ditaatan ku sakabeh makhluk. Aku kitu. Ya Allah, ya Allah. Hate kadat nu jenengan Allah nu ditaati ku sakabeh makhluk. Aturanana, penciptaanana, penguasaanana. Cek Allah hirup, cek Allah maut. Kabeh makhluk kumaha Allah. Taat kana pengaturan Allah. Cek Allah wujud, cek Allah jadi domba. Cek Allah leungit, cek Allah ruksak. Taat kabeh. Nentang mata zikirna ya Allah, ya Allah. Datang nur ke kana hate. Datang tajalli kana hate. Ilahi pangeran abdi. Hakikni muga-muga nganyatakeun Gusti ka abdi. Ngadauqiahkeun hakikni teh. Bihaqo iki ahlil qurbi. Kana pirang-pirang hakikatna itu ahlul qurbi. Atawa makom. Muga-muga Gusti mere ngasaan ka abdi kana pirang-pirang makom ahlul qurbi. Aya atini muga-muga masian Gusti ka abdi makomati ahlil qurbi kana pirang-pirang makom ahli dumuheus ka Allah. Min ka ti Gusti. Saha muqarrabin ahlul qurbi teh. Muqarrabin teh kan tina qoroba, muqarrabin. Dumuheus anu nepi ka tingkat jam'u jeung parku. Tah kitu ahlul qurbi teh. Lain paya ahli salat ahlul qurbi teh lain. Sok salat ya ahlul qurbi lain. Ahli ibadah anu nepi ka ahadiyatul jam'i wal farqi eta ahlul qurbi. Alladzina tegasna jalma-jalma yatahaqqaquna teu make ieu tahaqqaqu. Tahaqqaqu nu nganyatakeun ladina fi maqamil fana'i kana pangkompana. Anu nganyatakeun kana makompana. Anu ngasaan sakurang nganyatakeun di dieu dauqiyah wizan atau nu manggi. Pabatola mangka batal pihakihim dina hakna ladina naon ru'yatul asbabin ningali asbab cara nempel kana sababun dhahirun. Wajala jeung leungit anu ti itu ladina naon kullu hijabin sakur-sakur halang palam yarau maka teu ningali ladina goeroka kalian Gusti waqtafu jeung ngalap cukup itu si ladina bitadbirika ku tadbir Gusti ku pengaturan Gusti antadbiri anfusihim jauh tina pengaturan dirina itu si ladina wa bi ilmika jeung ngalap cukup ku ilmu Gusti anisakwa jauh tina bebeja ligwerika kalian Gusti. Urang mah mun bebeja kalian Gusti teh aduh betah.
marung kunaon lu aing nyeri huntu batur teu nanyakeun ieu beja ke betah geus bebeja da lain muqarrabin mah mah bebeja wa gunana bebeja ge teu bisa nyageurkeun ieu wasluk jeung muga ngambahkeun Gusti bika abdi masalika ahlil jadbi kana pirang-pirang tempat ngambahna ahli majdub wahum ta'ritu ahlul jadbi eta al mahbubuna dipika cinta kabeh ku Allah al muraduna nu dikarepkeun kabeh ku Allah muradun mahbubun jadi mahbub Allah teh sa majdubun nu akalna laleungit katarika Allah nepi ka poho ka makhluk majdub maka anahu kaya musannif yaqulu ngadawuh musannif ujdubni muga-muga ngamajdubkeun Gusti ka abdi ilaika ka Gusti hatta yashala sehingga gampang alaya ka abdi naon sulukut toriki ngambah jalan wa asila jeung tapi abdi ilaika ka Gusti bi aqrabi muddatin dina pangdeukeut-deukeutna mangsa wa ajida jeung manggihan abdi ladata halawatin teu kudu make wau ladatan kana kaenakan itu lamun arek wahalawatan jeung kana kangeunaan itu lamun aya wawan bila amali dina pirang-pirang amal kama seperti perkara warituma eta ahlul jadbi ahli majdub alladina tegasna jalma-jalma akhrajtahum nu parantos ngaluarkeun Gusti ka itu ladina anu hukmi angkusihim tina hukuman dirina itu ladina wa tawalitahum jeung ngurus Gusti hum ka itu ladina bihibtika kalawan raraksaan Gusti wari ayatika jeung tegasna raksaan Gusti min gari mujahadatin tina teu mujahadah wala mukabadatin jeung teu aya kapayahan teu mujahadah heula langsung ku Allah Ilahi pangeran abdi agnini muga-muga nyogihkeun Gusti ka abdi bitadbirika ku tadbir Gusti li ka abdi ku ngaturna Gusti li ka abdi antadbiri jauh tina aturan abdi wabikhtiyarika jeung muga-muga nyugihkeun ku pamilih Gusti li ka abdi ku milih-milihna Gusti li ka abdi anikhtiyari jauh tina pamilih abdi fa inna tadbiri mangka senyana pengaturan abdi akhwala nafsi kana diri-diri kana pirang-pirang tingkah diri abdi wakhtiyari jeung milih-milihna abdi saean kana hiji perkara minal asya tina pirang-pirang perkara eta yak tadi merdih itu tadbir jeung ikhtiar kitu atuh kalah karep eta bimuqtadus sahwati be eta teh lain eta bimuqtadus sahwati kalawan pamerdihna sahwat wa maili jeung condongna abdi munasiatin anu maduan laka ka Gusti purububiyatika dina sifat kapangeranan Gusti dianaka kana sana Gusti eta lamun paridu anu nunggal bitadbiri kana ngatur wali kliari jeung milih wa auqifni jeung muga-muga nyicingkeun Gusti ka abdi ala maroki jintirori dina tempat pusatna butuhna abdi ka Gusti al maroki ari maroki jam umar kajin jam ana lapad markazun wa huwa ari markaz eta maudiul istiqrori tempat tetap wasubuti jeung tegasna tetep aya mawadi untirori tegasna pirang-pirang tempat butuhna abdi kadilli saperti hina wal aziz jeung apes wal fakri jeung fakir subihat nu disarupakeun itu nu kabeh atawa kana maroki meunang subihat nu disarupakeun eta anu kabeh teh bil mawadi akana pirang-pirang tempat alati anu yastakiru tetep si jalma piadina itu mawadi payata mangka ari itu mawadi eta mawadi utibariun eta mawadi itibariun pirang-pirang tempat anu bangsa rekenan ibarat perhitungan yan bagi peryogi itu mawadi itibariun teh atau yan bagi anu perlu itu itibar lil abdi kasih abdi Allah yufariqahu ayalufa Allah yufariqaha kana yen teu misahkeun itu si abdi tina itu mawadi kama seperti perkara bal yulazimuha balikta
netepkeun si abdi kana eta mawadi kama seperti perkara yulazimu tetep saasahri si sahos makanahu dina tempat sahos alladzi anu yastakiru tetep si sahos fihi dina itu ladi wa makna wukufihi jeung ari mana cicingna itu si sahos alaiha dina itu mawadi eta mulahadatuha ngururat ret ningalianana kana itu mawadi ada mugibatihi jeung teu samarna itu si sahos annatina itu mawadi ai ij'alni tegasna muga ngajadikeun Gusti ka abdi mulahidon kanu ningali lipakri kana kapakiran ka abdi wa anzi jeung kana apes abdi wadulli jeung kana hina abdi allati anu yaritulati eta mawadi untirori pirang-pirang tempat butuhna abdi ai mulazamatuha tegasna tumetepna itu mawadi atahaqquhu jeung nyatakeunna si sahos bihan itu wali ai ij'alni tegasna muga-muga ngajadikeun Gusti ka abdi mulaziman kana anu tetep lah dina itu mawadi wa mutahqiqan jeung nu nganyatakeun biha kana itu mawadi wa idopatuha ari idopatna itu mawadi al-ittirori kana lapad ittirori bi'tibari kauniha ku ngitung-ngitung ayana itu mawadi eta yahsulu hasil indah di itu mawadi naon ittirarul abdi butuhna si abdi ke maula ka pangeran wastiajuhu jeung butuhna si abdi lahu ka Allah ilahi pangeran abdi akhrijni muga ngaluarkeun Gusti ka abdi min dulli nafsi tina kahinaan diri abdi min idopatil masdar tina idopat masdar lil maf'uli kana maf'ul ay min kauni tegasna tina kabuktian abdi eta adullu ngahinakeun abdi nafsi kana diri abdi ligwerika karena lian Gusti bitom'i kalon mikahayang ligwerika kalian Gusti bitom'i ku mikahayang wal hirsi jeung kadedemes aulil fa'ili atawana dimabdikeun kana fa'il ayamin koni nafsi tegasna tina ayana diri abdi eta tuzilluni ngahinakeun itu nafsu ka abdi watuki uni jeung nibakeun itu nafsu ka abdi pima dina perkara layaliku anu teu pantas itu ma wa tahirni muga-muga nyucikeun Gusti ka abdi min syaki tina mangmang abdi wasyirki jeung tina musyrik abdi asaku arisak eta doiku sadri rupakna hate inda isasihi dina nalika ngarasana itu dina nalika ngasaanana itu sak bi amrin makruhin kalawan perkara anu dipikas sengit baida doko di mana-mana rupak si abdi adalah maka poek non kolbu hati non al kolbu hati wa asobahu jeung keunakan itu kolbu non alhamu kabingung wal hazanu jeung kaprihatinan wa taharatuhu jeung ari bersihna itu kolbu minhu tina itu nafsu nah ari tina kabingung atuh wa taharatuhu jeung ari bersihna itu kolbu minhu tina itu hamun eta biwujudi didihi ku sabab aya lalawananana itu sak wa huwa ari itu did eta al yakinu yakin idbihi karena itu yakin yatasi'u jemarnan asadru hate wayan syarihu jeung tegasna jembar itu qalbu payastaniru mangka caang naon al qalbu hate wayajidu jeung manggihan itu si qalbu arruha kana ngeunah wal farha jeung kana bunga billahi ku Allah taala murah Allah wa biqadri ma jeung saukuran perkara yusibuhu kana itu mau kana itu qalbu min nuril yakini tina nur yakin yakunu kabuktian naun insirahuhu jembarna itu qalbu wa tisa'uhu jeung tegasna legana qalbu wasirku jeung ari musyrik eta ta'alluqul qalbi cuman telna hate bil asbabi kana pirang-pirang sabab inda goplatihi dina nalikana pohona hate anil musabbib ti musabbibnya eta Allah wa nisyanihi jeung tegasna pohona itu qalbu lahu ka itu musabbib wa mabda'u zalika ari tempat dohirna itu goplah eta janus syahwati nalika bangkitna syahwat anistilai tina ngalin anistila irzulmati syaki tina sabab ngalindihna poekna mangmang alal qalbi kana hate payafsa'u mangka nyaruu menta tulung syukuran
Fayafsa'u mangka menta tulung hina idin itu si kolbu hina idin dina nalikana istilah uzul mati syaki ilal asbabi kana asbab allati anu yatawassalu tepi itu si kolbu bihaku sebab itu lati ila bugiyatihi kana tujuanana itu kolbu idla yaro karena teningali itu si kolbu geroha kalian ti itu asbab wa taharatuhu jeung ari bersihna kolbu minhu tina itu lati itu ari bersihna hate tina itu syirkun wa taharatuhu jeung ari bersihna hate minhu tina itu syirkun eta bididihi kulalawanan syirkun wa huwa ari lalawanana itu syirkun te eta nurut tauhidi nur tauhid alladzi anu yakdipuhu nibakeun kana itu nur sa'al haqqu Allah taala fi qalbihi kana hatena si jalma patatmainnu mangka tenang bidzalika ku sabab itu nur tauhid naon nafsuhu dirina itu si jalma atas kuno jeung cicing gitu nafsu anisarohi tina kadedemes watesi jeung tegasna kadedemes alladzi anu asobaha nibakeun itu ladi kana itu nafsu wa kullu asobaha anu keuna itu ladi kana eta nafsu wa kullama qawiya samangsa kuat nurul tauhid nur tauhid bi qalbi dina tana si jalma kana kabuktian naon khalasuhu salametna itu qalbu minasyirki tina musyrik eta aksarul leuwih loba qabla hululi romsi samemehna asup ka kuburan abdi qabla hululi romsi samemeh asup ka kuburan abdi mugi Gusti ngabersihkeun tina sak jeung musyrik samemeh asup ka kuburan memeh maot urang nauhidkeun Allah heula lamun pae bari nauhid bari sak jeung musyrik wah cilaka naon sababna da lamun haek urang asup lamun maot bari musyrik bari sak eueuh deui ngabebaskeunana kudu diduru ku neraka ai qabri tegasna ka pakuburan abdi idla isa karana eueuh badahu dina sabadana kuburan illa binari angin ku seuneu neraka. Ari di dunia mah bisa keneh ngabebaskeun musyrik jeung sakte kumenta hampura ka Allah tapi geus asup ka kubur komo geus liwat kubur iwalti ku diduru ku neraka tak gitu. Jadi makanan neraka sak jeung lamun urang ngingu sak jeung musyrik dina hate sarua jeung hakikatna kop neraka aing duruk sarua jeung kitu. Tak picenan musyrik jeung sak bika ka Gusti wungkul astan siru menta tulung abdi ay atlubu tegasna nyupri abdi anu sarta kana pertulungan ala nafsi kana ngelehkeun nafsu abdi wasitoni jeung setan abdi pala tuhayyibni ke mana wa huwa ta'ari itu kawal wahawaya lain wa huwa tu ala nafsi wasaitoni wahawaya jeung hawa nafsu abdi wahawaya maksud pansurni muga nulungan Gusti ka abdi alaiha kana ngelehkeun itu nafsu wa alaika jeung ka Gusti wungkul atawakalu tawakal abdi bitahsili matolibi dina ngasilkeun panyupri abdi pala takilni mangka ulah ngantep Gusti ka abdi ulah ngawakilkeun teh ulah ngantep Gusti ka abdi ila goirika kalian ti Gusti ulah ngawakilkeun Gusti ka abdi ila gurika kalian tu Gusti jiga minta tulung tuh ka makhluk sia ulah ka aing bohongan sia mangarujengkeun aing ceuk Allah wa in kunta jeung sanajan kabuktian abdi eta lasta lain eta sadiqon anu bener bitawakkuli dina tawakal abdi Gusti sanajan tawakal abdi can bener ulah diwakilkeun kalian Gusti abdi teh ulah wa iyyaka jeung ka Gusti wungkul as'alu nyuhunkeun abdi fala tukhayyibni mangka ulah ngarugikeun Gusti ka abdi wa in kuntu sanajan kabuktian abdi eta ahlan ahli lil khaybati kana rugi
Wa fi fadlika jeung kana fadl Gusti arghabu mika resep abdi pala tahrimni mangka ulah ngahalangan Gusti ka abdi. Wa in kuntu sanajan kabuktian abdi eta ahlan ahli lil hirmani kana hahalang. Ai arghabu tegasna resep abdi fi fadlika kana fadl Gusti la fi fadli ghairika teu mika resep fadl lian Gusti. Qauluna ari dawuhan urang sadayana qauluna ari dawuhan kuring cek musannif in kuntu lapad in kuntu ile eta jawaban amma tina perkara lahu anu tetep ka itu ma yuqalu diucapkeun naon innaman sanyana jalma tawakkala anu tawakal man Allahi ka Allah wahdahu ma bersih Allah kapahu maka nyukupkeun Allah ka itu man pala hajata maka teu butuh liqalihi kan dawuhan musannif pala takilni lapad pala takilni itu. Waman sing sajal masa'allahu mentasiman ka Allah wahdahu barinas ka hiji Allah lam yukhayyibhu maka moal ngarugikeun Allah ka itu siman. Waman sing sajal marogoba anu mikaresep siman bi padlihi dina padol Allah wahdahu barinas hiji Allah lam yahrumhu maka moal ngahalangan Allah ka itu siman. Pala hajata mangka teu butuh liqalihi kan dawan musannif fala tukhayyibni wala tahrimni lapad fala tukhayyibni fala tahrimni wali janabika jeung kadat Gusti wungkul aya dataka tegasna kadat Gusti wungkul wal idopatu ari idopatna eta lil bayan antasibu nganisbatkeun abdi la li ghairika ante kalian ti Gusti pala tu apala tu baid ni mangka ulah ngajaukeun Gusti ka abdi an babika ti lawang Gusti wabi babika jeung dilawang Gusti akipu cicing abdi bisu ali kalawan menta wafihi jeung detna itu bab tasbihul maula anyar nyarupakeun pangeran bimulkil adimin ka raja anu agung yakipu cicing saat tulibuna anu nyarupri kabeh bibabihi dina babna itu mulkul adim pala tatrudni mangka ulah nundung Gusti ka abdi anhu tina itu bab ulah Gusti Ilahi he pangeran abdi takodasa maha suci aya nazaha tegasna suci naon ridho ka karidoan Gusti bahwa ditu ridho eta al isanu merena kaalusan aw irdatuka tegasna aw irdatuka atawa pakarepan Gusti an antakuna tina yen kabuktian lahu kana itu ridho naon illatun elat nasli aslun nasiatun anu timbul min kati Gusti wa illa lamun teu antakuna illatun eta muhtajan anu butuh ilatil kal ilati kana elat litatakamala supaya sampurna Gusti biha ku sabab itu ilat pakai patakunu kumaha kabuktianana lahu kana itu ridho naon illatun elat minni ti abdi Gusti ridho Gusti teh teu perlu kana elat ti Gusti ge komo ti abdi teu kudu artina naon urang dibere ku Allah teu kudu ibadah heula ka Allah kajen tukang doraka ge Gusti bisa mereka tukang doraka teu kudu aya elat itu ka amali seperti pirang-pirang amal abdi wa ahwali jeung pirang-pirang tingkah abdi paridol maula mangka ari ridona pangeran eta laya tawakkufu teu ngadago ridho ala sababin kana sabab wala ilatin jeung kana elat baridohu barik ta ari ridona Allah wasuhtu jeung benduna Allah huma ari tu ridho jeung suhtu eta sababun sabab li amalil amilina pikeun amalna jalma nu aramal kabeh husniha alusna itu amal wa sayyi'ah jeung gorengna amal rodia ridho Gusti rodia ridho Allah an qaumin ti kaum pasta malahum itu mangka ngamalkeun Allahum ka itu kaum bi khidmatihi dina ngahidmah ka Allah wasahoto jeung bendu Allah ala kaumin ka kaum pasagolahu mangka nungkulkeun Allahum ka itu kaum bima perkara yubidu anu ngajauhkeun itu ma an hadratihi ti hadrat Allah ridho jeung bendu Allah mah gampang jang kari tingali lamun ridho Allah datang ka urang jadi tukang amal soleh lamun Allah bendu ka urang tah reaksi tina bendu teh urang jadi tukang doraka kagitu guys teu kudu riweuh aing eka surga atawa neraka tempo we ayeuna amal maneh alus atawa goreng tah kitu teu kudu nanyakeun engke naon sebabna reaksi tina ridho anjeun jadi tukang ibadah ikhlas
reaksi tina bendu Allah anjeun hese rek ibadah kana rek ibadah ikhlas teh kalah duraka beuki jauh ti Allah. Anta ari Gusti eta logoniu anu sugih bidatika kudat Gusti an ayasila yen tina yen tepi ilaika ka Gusti naunap manfaat min kati Gusti pakai pala takunu kumaha kabuktianana Gusti eta gonian sugih aniti abdi moal butuna naon Gusti ka abdi hada arya kaul teh eta kata lili saperti ngelatan lima kana perkara qoblahun samena itu dah wa qasdul musannif ari tujuan musannif bihadil munajat ku munajat eta al istirdau nyuprih ridho wal isti'tafu jeung nyuprih kanyaah wa talabul musamahati jeung nyuprih kamurahan wa tawajjuhi wa tajawuji jeung nyuprih panghampura an amalihi tina amalna itu musannif al madkhulati anu dilakonan wa ahwalihi jeung ahwal jeung tingkahna musannif al ma'lulati anu dielatan ilahi pangeran abdi annal qada sanyana hukuman wa huwa itu qada eta iradatullahi naksiskeun ngarepkeunana Allah ma'ataluki sarta cumantel sarta ta'alluqna sifat iradat gitu. Allah karep sarta ta'alluqna sifat iradat. Wal qadar jeung qadar wa aritu qadar eta ijadullahi ngayakeunana Allah al asya kana pirang-pirang perkara ala qadrin maklumin tepan kana pasti anu dikanyahokeun wa miqdarin muayyanin jeung saukuran anu ditangtukeun. Golabani geus ngalindih itu qada ka abdi. Pakullama azimu kumaha rek ngajamna abdi ala taatin kana taat atarkil atarki ma'asin maksiatin atau tinggal duraka la tayassaru anun teu gampang li ka abdi naon dalika itu azmun ala taat wa innal hawa sanyana hawa nafsu ais mailan nafsi tegasna condongna nafsu ila muradiha kanu dikarepkeun ku nafsu wa mustahayatiha jeung pirang-pirang nepi kahayang ku nafsu biwasa iki syahwati kalawan pirang-pirang tali na syahwat bis syahwati atau kalawan syahwat asabiatin anu disarupakeun bil wasaiki kana pirang-pirang tali ail quyudi tegasna pirang-pirang tali asaroni geus nawan itu hawa ka abdi ai qayadani tegasna nalian itu hawa ka abdi hatayan suroni sehingga nulungan Gusti ka abdi ala a'dai kana ngelehkeun musuh abdi aya nafsi tegasna nafsu wa junuriha jeung baladna nafsu watan suroni jeung muga-muga nulungan Gusti ka abdi watan suro jeung muga-muga nulungan Gusti bi ka abdi etan suro tegasna nulungan ahbabi itu kakasih abdi wasabi jeung sahabat-sahabat abdi ala adaihim kana ngelehkeunana itu ahbab musuh-musuhna itu ahbab jeung sahabat bisa babi bisain kalawan hiji perkara qala nu parantos bisa babi eta bisa babi kalawan sabab abdi bisa babi ku sabab abdi kitu tah qala ngadawuh Sa'ad Sadili Imam Sadili qadasa moga ngabersihkeun sallallahu Gusti Allah sirrahu kana sirna itu Imam Sadali waja'alna moga ngajadikeun Gusti ka abdi sababal gina kana sabab beunghar li auliyaika pikeun ka wali-wali Gusti wa barza wa barzakhon jeung hahalang bainahum antarna itu bainahum antaran itu ada jeung antarana itu ada eta kadinya we kana ana wa baina aya kahareupeuna wa bainahum antaran itu ahbab wa baina adaika jeung antarana kakasih antarana satru Gusti wa agnini jeung muga nulunga muga nyugihkeun Gusti ka abdi bi fadlika kalawan padol Gusti asyuhudika tegasna nyaksina ka Gusti hatta stagnia sehingga bunga sehingga sugih abdi bika ku Gusti bisyuhudika tegasna kusabab nyaksi Gusti antolabi jauh tina nyupri abdi min kati Gusti di anaman karena cenah jalma kana nu kabuktian itu iman lil haqiqa ka Allah hadiran eta anu hadir mau sarta Allah yastahi maka isin itu iman ayat tuba kana yen menta iman minuti Allah saean kana hiji perkara lil yatihi karena ningalina man
anna usanya Gusti Allah eta mutaliun anu ningali ala halihi kana tingkah man layak fatis samar alaihi ka Allah naon saeun hiji perkara min hatina itu ahwal paman sing saja makanan nu kabuktian si man eta kadalika saperti nu geus ditutur la maknan lain dina maknana ditolabi pikeun nyupri minhu itu si man qala ngadawu sa asadili Imam Sadili qadasa muga ngabersihkeun insyaallah Gusti Allah sirrahu kana sirna Imam Sadili wasaidu ari anu bagja hakon tingkan hak eta man jalma gunai tahu anu nyugihkeun Gusti ka itu man anisu ali tina menta min kati Gusti anta ari Gusti eta ladidat asrokta nu geus kamoncorongkeun Gusti al anwar kana pirang-pirang nur ilmu ma'rifat geusna pirang-pirang kamarifatan wal asrar jeung pirang-pirang rahasia pikulubi auliyaika dina hati-hatina walina Gusti hatta aropuka sehingga ma'rifat itu aulia ka Gusti wa haduka jeung nauhidkeun itu aulia ka Gusti wa anta ari Gusti eta alladidat azalta nu geus ngaleungitkeun Gusti al aghyar kana aghyar ilmu kawanati tegasna pirang-pirang mukawanat wa ta'alluqa jeung kana cumantel pihakan itu mukawanat min qulubi ahbabika tina pirang-pirang hatena kakasih Gusti hatta lam yuhibbu sehingga teu mikaresep itu ahbab siwa kasalian Gusti walam yalja'u jeung teu nyaluuh itu si ahbab ila ghairika kalian ti Gusti wahum ta'ari itu ahbab teh eta auliyauka kakasih Gusti wahada tahriya kawal eta min atfis sababi tina atapna sabab alal musabab kana musabab di annahu karna sanyana li anna zawalal aghyar karna sanyana leungitna aghyar eta sababun sabab bisurukil anwar dina moncorongna pirang-pirang nur anta ari Gusti eta ilmu nisu nu ngabungahkeun lahum ka itu ahbab ilmu dikhilu tegasna nu ngasupkeun li sururi kana bunga ala qulubihim kana hatena itu ahbab bitajalika ku sabab tajali Gusti ku sabab pertela Gusti tajali teh pertela katingali ku hate haisu au hasad haisu au hasad au hastahum min hais mana haisu au hastahum macam gitu iroban sakira-kira ngaleungitkeun atau ngajauhkeun Gusti hum ka itu ahbab al awalima kana pirang-pirang alam teh jarauh tina hatena ahbab teh allati anu kana kabuktian itu ahbab ya'lufunaha mikaresep itu ahbab kana itu awalim ahbab teh resepeun asli nama hatena kana eta awalim itu watata Allah ko jeung cumantel naon kulubuhum watata Allahku jeung cumantel naon kulubuhum hatena itu ahbab biha kana itu awalim min asabin ti pirang-pirang sobat wa auladin jeung pirang-pirang anak wa amalin jeung pirang-pirang harta wa geri dalika jeung liantin wistutur fa innaman mangka sanyana jalma hasalanu hasilahu ka itu man naon adna sain pangharap-harapna perkara min suhudil haqi tina musyahadah ka Allah taala wa tawaddudihi jeung tina cinta ka Allah lam yastauhis maka moal ngarasa keeng itu teu ngarasa sunyi kesepian ceuk urang itu si moal ngarasa kesepian itu si man tadi teh kan keur nyaritakeun man disaiin karena ji perkara min dalika tina itu awalim lamun jalma geus cinta ka Allah musyahadah ka Allah itu maka moal ngarasa kaleungitan di mana eta lian Allah teh ninggalkeun manehna moal kudu jadi riweuh ku aya naon ku ayana leungit atawa datang teh riweuh eueuh teh riweuh gitu sabenaon nyaksina ka Allah bal yagibu balik tasamar si man anhu tina itu dalik walam yastanas jeung teu bungah itu si man bisain ku hiji perkara min hutina itu dalik bal yanfaru balik ta mabur itu si jalma anhu tina dalik biqalbihi kalawan hatena itu si jalma wa anta jeung ari anjeun eta Allah di anu hadaitahu menuduhkeun Gusti ka itu ahbab binurin kalawan cahaya an kati Gusti hatta sabanat sehingga pertela
Doharot tegasna dohir lahum ka itu ahbab naon al ma'alimu pirang-pirang rambu-rambu ma'alim teh atawana pirang-pirang jalan kitu we geus lah ma'alim teh. Ayat turukul haki tegasna pirang-pirang jalan anu bener. Kulantaran Allah kulantaran Gusti nuduhkeun maka para kakasih Allah manggih jalan anu bener. Allati anu salakuha ngarambah itu ahbabha kana talati. Fa inna duhura dalika mangka sanyana dohirna itu lati eta layakunu teu kabuktian itu duhur eta illa bihidayatin angin kalawan pituduh petunjuk min ka ti Gusti kitu angin kalawan petunjuk ti Gusti madza kana naon wajada manggihan saman jalma pakodaka anu teu musahada si iman ka Gusti pakodaka anu teu musahada si iman ka Gusti asal mah pakodaka anu eueuh si iman ka Gusti saal kumaha maksudna mah teu musyahadah gitu dia. Ai faqda syuhudika tegasna teu nyaksina Gusti walam yashhad jeung teu nyaksi si iman illa dawatil mukawanati angin kana pirang-pirang datna mukawanat wahiyatah aritu wahiyatah ari kaul eta kinayatun kinayah an kauniha tina kabuktian kaunihi tina kabuktian itu iman lam yajid teu mangis iman illa syai'an hakiron angin perkara anu hina madza wajabadaman pakodaka bimakna mah jang manggih naon jalma nu teu musyahadah ka Allah manggih naon nu alus keur manehna jalma anu teu musyahadah ka Allah kitu tah Gusti manggih naon nu alus keur manehna jalma anu teu musyahadah ka Gusti tah kitu logatarkan engke bingung tapi artiana kitu tulis dinya madza wajada man faqadaka manggih naon perkara nu alus keur manehna jalma anu teu musyahadah ka Gusti moal anu alus naon nu kapanggih illa syai'an hakiron kecuali perkara anu hina nu kapanggih ku manehna wa malladzi jeung naon perkara pakoda anu leungit sahaman jalma wajadaka anu manggihan si iman ka Gusti wa malladzi jeung naon perkara pakoda anu leungit sahaman jalma wajadaka anu manggihan itu si iman ka Gusti tuluy-na ieu manana kumaha leungit naon perkara nu rugi keur manehna pikeun jalma nu musyahadah ka Gusti leungit naon perkara anu jadi rugi keur manehna pikeun jalma anu musyahadah ka Gusti nu musyahadah ka Gusti mah leungitna dunya moal jadi hina datangna dunya mah matak jadi ripuh gitu mun jadi jalma beunghar senang ku beunghar lamun jadi jalma fakir senang ku fakir ku sabab fakir moal jadi hina
Itu kusabab beunghar malah jadi ripuh sehingga hina. Ari ida alam talam tar adi ida adbarot kanat alal mar'i hasratan majang eta mah keur jalma anu teu meungi Allah. Ida adbarot kanat alal mar'i hasratan ida akbalat kanat kasiron lumumuha. Saha mun dunya anu ninggalkeun sok jadi kana langsaan, mun dunya anu nyampeurkeun mata jadi keripuhan. Datang dunya ripuh eueuh nalangsa. Mending ripuh mending nalangsa. Nalangsa mung ripuh mung. Hayang ulah nalangsa, hayang ulah ripuh. Datang dunya tong jadi ripuh, eueuh dunya ulah nalangsa. Kudu kumaha? Musyahadah ka Allah. Geus. Selesai urusan sia. Geus nepi ka dinya. Di dunia yang ulah ripuh, musyahadah ka Allah. Datang dunia mal jadi ripuh, eueuh dunia mal jadi nalangsa. Ngeunah geus sistem. Ieu datang dunia ripuh, eueuh nalangsa. Ripuh-ripuh keneh. Oh mendingna musyahadah ka Allah. Mata hayang bagja hirup di dunia akhirat. Tong mikiran beunghar jeung fakir, tong mikiran pinter bodoh. Geus musyahadah we ka Allah, bagja dunia akhirat. Geus kitu. Ringkasnya mata semakin dalam mengenal ilmu hakikat, semakin ringkas tujuan kita, semakin ringkas ilmu kita. Nyaho teh kan ringkas jalan, hayang nepi kana bagjaan, ringkas musyahadah ka Allah. Kitu mah kudu neangan duit sakola heula sing luhur, sakola ge ripuh kudu ngaluarkeun duit, ripuh keur sakola. Geus sakola meunang ijazah, geus ijazah digawe, wah ripuh. Kakara menang duit, geus menang duit, sugan bagja. Arek henteu kalah bunuh diri. Bohong. Hayang bagja hirup mah musyahadah ka Allah. Nu beunghar tanyakeun sok. Jalma beunghar mobilna ribuan disampeurkeun ku aku. Ngesong. Kunaon sing dia Pak? Wah ripuh ajengan. Ripuh kumaha? Mobil segitu ribuan. Owner deal naik terus, ari ongkos tarif anger. Ripuh. Ngesang tas wiridan, tas asar. Nyuguhan teh wungkul ini. Mal dibejakeun. Ripuh batan aing geuning cing teh naten. Ripuh. Teu manggih Allah mah loba dunya kalah ripuh nyiksa ka maneh. Teu manggih ari teu manggih dunya nalangsa. Eueuh benerna ieu we. Aing ripuh-ripuh teuing mending eueuh dunya teh moal nalangsa anger. Eueuh nalangsa aya ripuh. Ta eta disebutkeun ka jalma nu teu manggih Allah. Sok ripuh. Tapi geuning aya jalma beunghar senang ngaji. Wah. Jalma fakir ge senang ngaji. Salse hirupna teu riweuh-riweuh padahal fakir. Lantaran naon? Hate musyahadah ka Allah. Manggih Allah hatena teu riweuh. Tak eta hiji jang sia awas ulah ka. Fadfar bidatidin. Pilih jelema anu musyahadah ka Allah sia. Moal sangsara hirup bareng jeung jelema eta. Fadfar bidatidin sia manengan awe nu katalar Quran. Arek teh goblok geus katalar Quran. Pakai dalil ka maneh. Meretek we. Salah maneh sekali meretek ka dalil 22 puting. We Al-Qur'an meretek maneh teh katalar Quran murungku teh cicing. Kalah ripuh boro-boro senang. Ya jeblakeun pantos ya. Madza wajada man faqodaka wa maladzi faqodaman wajadaka. Cukup pepatah ti guru mursyid sia. Hayang bagja makrifat ka Allah. Nu makrifat ka Allah aya dunya moal ripuh, eueuh dunya moal nalangsa. Teu makrifat sia ka Allah datang ripuh, eueuh nalangsa. Ripuh ka maneh ripuh-ripuh keneh. Mal aya ngeunahna ieu moal. Motak segala loba tarang dirempel ieu. Bingung terus. Riweuh jang. Eta pepatah musonib sakitu ringkesna mah. Kadenya lamun perlu beunghar senang, tenang, salatna getol, waduh baju kokona alus. Katingali ku aing ibadah mah tadarusna mah poe da duitna loba aing hayang loba duit. Tapi moal nurutan getol tadarus mah sia mah hayang loba duit nungku. Salah.
Ya nu beunghar tenang getol ibadah salse hirupna marah mai beungeutna lain karena beunghar karena musaadah ka Allah waktu beunghar kades ulah salah sangka jadi jelema fakir ge musaadah ka Allah mah tenang teu kudu riweuh naon sababna ngalap cukup hatena kana perkara nu dibikeun ku Allah teu kurang deui aing Allah lebih paham mere aing sakieu teh supaya alus keur aing. Lamun leuwih ti kieu aing jadi goblok atawa lamun kurang aing putus asa bisa bunuh diri. Geus sakieu cek Allah aing alusna, matak aing jadi alus sabab sakieu. Sabab fakir jadi soleh, sabab beunghar jadi soleh, sabab bodoh jadi soleh, sabab pinter jadi soleh. Eta gara-gara musyahadah ka Allah. Geus kitu. Padpar bidatidin. Logatna jero geus ngaji hikam mah pilih hate anu musyahadah ka Allah. Pilih hatena jalma nu musyahadah ka Allah. Ek nyeun babaturan, rek nyeun guru, rek ngajadikeun pamajikan, itu rek ngajadikeun sobat, pilih nu musyahadah ka Allah. Bagja maneh hirup. Salah yang ngartikeunana eta awas karasa ku maneh. Elam yafkud tegesna henteu leungit siman sairan seutik oge. Hakikatna jalma anu leungit tapi leungitna jadi alus hakikat mah lain leungit aya. Leungit soleh, leungit soteh perkarana tapi manfaatna mah bakal aya. Boga motor sia leungit, tenang cek Allah. Leungit motor sia ngaji tumpak motor wae ku aing tenang. Kunaon dileungitkeun motor sia teu da dia kodo aing ti kusruk na tikungan atawa sia jadi gelong kitu alus ka dituna begitu bener kunaon aya nu ngajakan nguseup pas sia eureun sia ngajina boga motor wae mah ari kitu mah dibawa batur pan leuleus hate teh beda aing mah tepi ngajingan dibawa batur ngaleket aya hate teh moal mikiran nguseup ari kitu mah wah duit loba aing motor beutuh mikir beuki eueuh ngajina teh beuki eueuh langitkan ku aing cek Allah. Jadi leungitna alus. Tah kitu. Bal hasola barik hasil siman ala goyatil maksudi kana antek-antekna anu diseja hai sukun tak sehingga kebuktian Gusti eta samahu jadi pangupingna itu man wa basarahu jeung jadi paningalina man wa jami'a quwwahu jeung jadi sakabeh kakuatan man. Atuh da henteu matak jadina naon teh leungit karena naon cek Allah tenang sia leungit aing jadi lisan maneh aing jadi suku maneh aing jadi hate maneh sia mah asal ngreuteg aing ngadatangkeun geus kudu motor teu boga asal ngreuteg butuh datang sia motor babaturan atau saha we engke atau mitoha nyamper ka maneh sok teu kudu riweuh pangeunah-ngeunahna nya motorna anu meuli batur, anu majikan batur, anu ngamandian batur, nu ngampihana batur, pas make urang milu. Pangeunahna. Lamun aya nu kitu aing teu kudu boga mobil. Nu batur we geus dipake, dipajigan ku manehna, dibeli ku manehna, di garasian ku manehna, dimandian ku manehna. Pas bagian make kop cenah pake mun aya nu kitu kalieur-lieur kudu meuli mobil aing geus cukup sakitu ge da eta anu ditujuna mah bener kariweuh-riweuh dah kudu majegan aing mah 50 juta setahun majegan mobil riweuh mending disodakohkeun ka fakir miskin ku aing bongan aing rek butuh nengan kolbak awan mari nginjem meuli aing sorangan gitu butuh aing mobil bok arek nginjem ke batur awan mere santri garoblog kabeh lah meuli aing sorangan menya aing eleh ku santri santri aing kabeuli menya aing teu kabeuli aing guruna pokona gitu sok ingat ka dinya ja ulah mikiran teh ieu ge kabeh ge nu Allah teu kudu riweuh tak tibra we sarege ting di mana nyang korahna boga mobil loba teu mikiran di mana ayana teu waktu rek make pake we nu eta ini teh asa eta we hungkul hiji teu mikiran aing boga deui 18 di imah teu mikiran eta ngan lamun aya nu sombong aing teh sieun padengkreng boga mobil sia sabaraha 3 aing mobil
sia 3 aing 20 mobil sih. Wah keeng ku jelema kitu mah. Tak kitu. Mata nu penting mah manfaat aja. Ah kadek. Lakod khoba nyata rugi saman jalma rodianu ridho si mandunaka salian Gusti badalan kana jadi gaganti. Wah rugi jalma anu ridho digantian kulian Gusti. Kasahwati seperti syahwat waladati jeung kaenakan ad-dunyawiyati nu bangsa dunya wal ukhrawiyati jeung nu bangsa akhirat. Pakod ru'ya nyata diimpikeun sa asabili Imam Sabili bil manami dina waktu sare ba'da wafati sabada mautna itu Imam Sabili. Batur mah ulama maut kaimpikeun ku ulama deui ku baladna. Papangi itu teh jeung rohanina di barja patepung. Pakila maka diucapkeun lahu ka itu Imam Sabili ma naon pa'ala migawe maka naon perkara pa'ala migawe salo Gusti Allah bika ka anjeun Imam Sabili qala ngadawuh Imam Sabili lam yutolibni teu nyupri Allah ka kami bil barohini kana pirang-pirang dalil ala da'wa kana pirang-pirang dakwaan illa ala syai'in angin dina hiji perkara wa illa ala syai'in wahidin kecuali dina hiji perkara kultu ngucap kaula yauman dina hiji poe la khosarota eueuh karugian a'dhaman leuwih gede min khusranil jannati tibatan teu menang tibatan karugian teu menang surga waduhulin nari jeung karugian asup ka neraka. Sabili maneh teh geus maot dikumakeun sia ku Allah can. Nah ditanyakeun aing di dakwah ku Allah eueuh nu teu kajawab kabeh. Sehingga Allah Maha Uninga ngabejakeun anu teu minta dalil, ngabejakeun anu teu minta hujah. Tapi aing dina hiji perkara naon sia? Aing hareupeun santri ku si ngomong awas ya mun ka akhirat teu meunang surga. Sia teh rugi hirup di akhirat. Lamun asup ka neraka rugi sia nu gede ke di akhirat teh. Wah eta omongan eta langsung datang timbalan. Pakola maka ngadawuh qail wa ayyu khusratin mana karugian a'dhamu nu leuwih gede min khusrani liqoi tibatan rugi manggihan kami. Walaqad khosiro nyata rugi saman jalma bago anu lacut siman angka ti Gusti mutahwilan tingkahna anu mengkol eta labat nyupriman atahwula kana mengkol an hadrotika ti hadrot Gusti ila ta'aluki kana cumantel bigerika kalian Gusti kal karomati sapertikeun karamat wal mukasyafati jeung pirang-pirang mukasyafah pakot takoda nyata Gusti heula naon anna hada sanyana ieu perkara eta sabihun disarupakeun biman ka jalma tolaban nyupri minhu titu siman saal mulku raja ayakuna kana yen kabuktian siman eta jalisahu atau julaisahu menang jalisahu ge menang jadi baladna itu si mulku palam yardo maka terido siman illa bisiasatid dawabi angin kalawan siasatna sato ilahi pangeran abdi kaifa yurja kumaha diarep-arepna saha siwaka salian Gusti ayat ta'ala ku tegasna cumantel nan alqalbu hate bitolabikan nyupri min huti tu siwak wa antari Gusti makoto ta temegatkeun Gusti al isana kana kaalusan bal isanu ka barika alika alusan Gusti eta da imun tetep mustamirun tetep wa kaifa yutlabu kumaha disuprina saha min ghairika lian Gusti ayat tawajjahu tegasna madepna hate ilaihi ka itu ghair bitolabi kana nyupri. Wa antari Gusti eta mabadalta tengah ganti Gusti adatal imtinani kana biasana merenu alus adatan tegasna adat ya ditu adat eta al imtinanu maparinu sae nugrahan pari nugrahatna merenu alus al ihsanu tegasna kaalusan ya man hedat ada kok nu merengasaan Gusti ahbabahu kakasihna itu man halawatan
Ya man hedat ada kok nu merengasaan itu man ahbabahu kakasihna itu man halawatamu anasatihi kana manisna bunga ku itu man. Al muannasatu ari muannasah eta surrul qalbi bungan hate bisuhu di jamalil mahbubi ku sabab nyaksi anu lebih cinta. Subiha disarupakeun itu syuhud bisain kana hiji perkara lahu netep ka itu se halawatun ari kaenakan. Wa huwa ta ari itu halawat eta takhyilun takhyil wal idaqatu jeung ari ngasaan eta tarsihun tarsih. Jadi istiarah tasriyah tarsihiyah ngaranna. Pakomu mangka caricing itu ahbab baina yadaihi di hadratna itu man mutamallikina barina anu hate tiblat kabeh banget cinta mutamalikin tiblat al mutamaliku ari anu tiblat wa itu mutamalik eta atalatufu anu lemah lembut pitawadudi dina kacintaan. Kaayakula sapertikeun ngucap sal insanu manusia hafadzoka muga-muga ngaraksa ka anjeun insyaallah Gusti Allah sataroka muga-muga nutupan insyaallah Gusti Allah sataroka muga-muga nutupan ka anjeun insyaallah Gusti Allah wa huwa ritu kaul huna di dieu eta kinayatun kinayah ala talabi kana nyupri minal maula ti pangeran bidzillatin kalawan rasa hina wan kisarin jeung hancurna hate wa tartubuhu jeung ari nartibkeunana itu maula ala daukihim karena daukiyahna itu ahbab li halawati muannasatihi karena manisna bunga ku itu maula eta bayyinun pertela teu dijelaskeun deui wayaman hedat albasan ugis makekeun itu man auliyaahu kakasihna itu man itu malah bisa haibatihi kana geuman ku itu man anu sapertikeun pakaian aya malabisun tegasna pirang-pirang pakaian hiya itu malabis eta hebatuhu pake geumanan itu siman aw hebatuhu tegasna atawa geuman itu man asabihatun disarupakeun bil malabisi kana pirang-pirang pakaian al khisiyati anu bangsa hisi wal muradu anu maksud bil hebah ku hebah eta wazalika taritu geus ditutur eta lima karena perkara albasahum makekeun Allahum ka itu aulia min malabisi haibatihi tina pirang-pirang sieun ku Allah anu sapertikeun kana pakaian hatta atawa tina makekeunana haibahna Allah hatta lam yahabu sehingga henteu sarieun itu aulia ma'ahu sarta Allah goerohu kalian Allah wah nepi ka sieun kabeh ge leutik dunya mah kabeh ge urang mah yang hareupan nu boga dunya kakarasa kecamatan geus popoyong kodan aing teh sieun cenah boga dunya sakabupaten ge teu sabnaon nyaksi kana jamal Allah leuwih hebat kabeh ge dunya leutik dituju ku aing teu keung aing ditinggalkeun ku jalma eta teu kitu ari geus meunang haibah ti Allah mah walam tata'ala jeung teu turut naon kulubuhum hatena itu aulia ila siwahu kasalian Allah moal aing mal tunduk kasalian Allah moal manya aing kudu tunduk ku dunya teu pira sakieu moal anta ari Gusti eta zakiru anu eling min qabli zakirina tina samemehna anu areling kabeh memeh makhluk eling ge Allah geus leuwih eling merhatikeun artina ari Gusti teh eta anu merhatikeun samemehna jalma anu areling ka Gusti anta ari Gusti eta alladzi anu dakartahum merhatikeun Gusti hum kaitu aulia bil ihsani kalawan pirang-pirang bil ihsani kalawan kaalusan ilaihim kaitu aulia bil azali di azali ku aing geus ditaksis waliyullah mah nu aralu sungkul nu datang di kono mubrong sahan rek bisa ngahalangan aya jalma rek maihan eta kiai anu geus jadi kakasih Allah lah modar ti heula mau bedog di asa tumpak motor tekor na tikungan kalah mencit serangan belum di bawah paeh mememaihan waliullah ceuk Allah sok aing diatur kabeh saha wah bi anta alaqat ku yen cumantel naon iradatuka pakarepan Gusti biwujudihim kana aya itu aulia
bima dina perkara la yajalun teu eureun-eureun itu mah pahadatah mangka ieu perkara eta dikruhu merhatikeun Allah li ibadihi ka abdina Allah elingna Allah ka abdina Allah ti kitu maksud zikir teh merhatikeun cik urang qabla dzikrihim samemeh zikirna itu si manusia si ibad lahu ka Allah wa yahtamilu jeung pantas naon ayu roda yang dikarepkeun bidzikrihi ku zikirna Allah lahum ka itu aulia atau ka ubad eta tauqifuhu itu nulunganana taufiquhu nulunganana Allah lahum ka itu ubad li dzikrihi kana zikir ka Allah ku Allah hatena didikirkeun ka Allah eta nulunganana Allah ka ubad idlaulahu karena lamun teu taufik ma dzakaruhu mal areling eta si ubad ka Allah wa qaluhu jeung dawuhan musannif wa anta ari Gusti eta albadinu ngamimitian bil isani kalawan ka alusan min qabli tawajjuhil abidina tina samemehna madepna jalma nu ari ibadah kabeh yarji balik itu kawal 5 kana kawal qablahun samene itu mah wa kada tanya kitu diceritakeun qaluhu ari dawuhan musannif wa anta ari Gusti eta al jawadu anu bageran al musinu tegasna nu mere kaalusan bil al musinu tegasna nu gawe hade bil itoi ku sawab mere min qabli talabit talibina tina samemehna nyuprihna jalma anu nyuprih kabeh wa anta ari Gusti eta al wahabu anu seueur masihanana kasirul hibati anu seueur masihanana ail itoi merena lil atoya kana pirang-pirang pamere kala amali solihati seperti pirang-pirang amal soleh wal ahwali saniyati jeung pirang-pirang tingkah hate nu aralus suma anta tuluy ali Gusti 5 kana perkara wahabtana nu geus masikeun Gusti ka abdi sadayana saya itu geusna perkara alladzi anu wahabtahu geus masihan Gusti kana itu saya lana ka abdi sadayana minal mustaqridina eta tin anu nyuprih injeman kabeh ka anaka kaya Gusti ku tak ngucap Gusti akriduni kudu ngarinjemkeun aranjeun kabeh ka kami huna di dieu utikum maka bakal mere kami ka aranjeun badlahu kana gagantina itu ma bidaril akhirati di akhirat sok arinjemkeun ka aing ku aing dibayar 1 juta tikal engke kitu hakikatna mah qala ngadawu Allah taala man dalladzi yukridullaha qardon hasana man dalladzi saha jalma yukridu anu nginjemkeun itu man Allah ka Allah qardon hasanan kana injeman nu alus wastiqraduhu ari nginjemkeunana Allah ari nyupri injemanana Allah min abdihi ti abdina Allah eta mah perkara wahabahu mere Allah itu kaitu lahu kaitu si abdi wahaba mere Allah lahu kaitu si abdi goyatan kana anu panungtungan pitalatu fihi dina walasna Allah bihi kana itu ladinya atau kasih abdi menang ma wahabalahu itu lahu ka itu si abdi goyatan kalawan antekna tungtungna cikurang mah pitalatu fihi dina walasna Allah bihi ka itu man ari kasimpulanana ala wukufi kana cicingna abdi palhamilu mangka ari nu ngajurung ala wukufi kana cicingna abdi bibabika di lawang Gusti eta ilmuna abdi terangna abdi bikaromika kana kabageran Gusti wal karimu jeung ari anu bageran eta latatakhotahu tara ngalengkahan ka itu karim non amalul muamilina pangarep-arepna jalma nu boga pangarep-arep kabeh walayata wajahu jeung cara madep naon nahwasiwahu palaya tawajahu jeung teu madep nahwasiwahu kasalianti kalasalianti itu karim non talabut talibina itu panyuprina jalma anu nyupri kabeh ilahi pangeran abdi kaifa akhibu kumaha rugina abdi ayasul hasil ka abdi non khibatun rugi wa ada mudhafrin teu hasil bil matlubi kalau dipilih wa antari Gusti eta amali pangarep pangangan-angan abdi ay alladzi anu amaltu ngangen-ngangen abdi al itu akan mere minhu itu ladi di anak adataka karena sana adat Gusti eta al isanu mereka alusan am kaifa ahanu rekumaha hinana abdi ayasulu tegasna hasil lika abdi non hawanun kahinaan wa dhillun jeung tegasna kahinaan wa alaika jeung etep ka Gusti mutakili ari tawakalna abdi ay itakili tegasna
tatageunana abdi wa timadi jeung nyaranina abdi ilahi pangeran abdi kaima astaghizu rek kumaha mulyana abdi aya suluh hasil ka abdi naon izun kemuliaan pinapsi dina diri abdi wa antari Gusti fiddillati dina kahinaan arkastani parantos nempatkeun Gusti ka abdi ay akomtani tegasna nyicingkeun Gusti ka abdi fiddillati dina kahinaan wa ja'altaha jeung ngajadikeun Gusti hakana itu dillah markazan kana tempat cicing wa makanan jeung kana tempat lipikeun abdi la ufarikuha anu teu bisa misahkeun abdi hakana itu dillah am kaifa la astaizu rek kumaha henteu mulyana abdi aya sulu tegasna hasil ka abdi naon izun kemuliaan bika ku sabab Gusti wa ilaika jeung ka Gusti nasabtani nganisbatkeun Gusti ka abdi wa qad nasabtani nyata geus nganisbatkeun Gusti ka abdi ilaika ka Gusti nisbatan khassatan kalawan nganisbatkeun anu tangtu bi ifadatil anwariku ngaloberkeunna pirang-pirang nur ala zahiri kana jasad-jasad abdi wa batini jeung kana hate abdi hatta soro sehingga jadi sakuluman sakur jalma roani nu ningali siman ka abdi yaqulu ngadawuh man hadza ari perkara eta waliyullahi wali Allah sakur datang nyebut wali Allah ka abdi ku sabab Gusti nganisbatkeun ka Gusti pa ana ari abdi mah padahal eta dalilun hina min wajhin azizin tina jalan anu mulya min akhirin tina anu sanes am kaifala aftakiru kumaha teu butuhna abdi wa antari Gusti eta li anu fil fakri dina fakir akomtani geus nyicingkeun Gusti ka abdi bahwa tah mangka itu fakru eta sifatun lazimatun sifat nu tetep li di abdi wa min lazimihi jeung tina lazimna itu fakru adillatu ari kahinaan payarji mangka balik itu kaul teh lima kana perkara qoblahun samehna itu mah am kaifa atawana kumaha abtakiru butuhna abdi wa anta ari Gusti eta alladzidat biwujudika kusabab wujud Gusti ayabu syuhudika tegasna kusabab nyaksi Gusti wa fi ba'din husin mah wa bijudika kusabab kabaguran Gusti ay isanika tegasna kabagusan Gusti ilaya ka abdi bisuhudiku nyaksi ka Gusti payarji umma kabalik lima kana kaul payarji umma kabalik itu kaul lima kana perkara qoblahun samena itu ma sarua bae jeung nu awal eta teh agnaitani geus nyugikeun Gusti ka abdi rek kumaha abdi butuhna ari Gusti geus nyugikeun ka abdi ku sabab abdi nyaksi ka Gusti hatta sola sehingga hasil ka abdi naon izun kemuliaan bika ku Gusti fal iftikaru mangka dibutuh eta yarji balik iftikar lidillati kana kahinaan wal istighna'u jeung ari sugih eta lil izzati balikna kana kemuliaan wa talawunuhu jeung ari ngawarna-warnana itu kaul itu pihadal osopi dina pirang-pirang sifat al mutadadati anu palawanan biasa bidzahir iku ngitung-ngitung zahir eta lima kana perkara tarji'u yaglibu nu ngalindi itu ma alaihi kana hatena musannif min musyahadati ma tina nyaksina perkara yujibuha nu ngawajibkeun itu ma ha kana itu ausof wadillatu jeung ari kahinaan al musayyabatu al musbiyatu kitu teh al musbiyat al musayyabatu aya ieu heula cenah kan mustaya heula aya beana teh al musbatatu kitu bener al musbatatu anu ditetepkeun teu puguh titikna ieu huna di dia hiya ari itu dillah musbatah eta dillatul khaliqah hina didamalna ari urang ku Allah dijadikeun jalma anu hina perkara nu hina ja'al tanga jadikeun Gusti nafsaka kana nafsaka kaadat Gusti magruman ma'rufan lain ma'ruf magruman ma'rufan anu dikenal itu anu dikenal likulli syai'in ku pirang-pirang perkara bikulli syai'in eta teh likulli syai'in Allah ngajadikeun kana dat Gusti anu dikenal ku sakabehna perkara itu bima ku sabab perkara ada tahu netepkeun Gusti kana itu mah bihi dina itu kullu syai'
minan nuri tina cahaya. Oh gitu. Bahwa pangeran sarian ti Gusti kabeh makhluk ge uningangan ka Gusti. Karena naon aya nur ditetepkeun ku Allah dina eta perkara. Alladzi anu arrafaka ngamaripatkeun itulah di ka Gusti bihi ku sabab itu nur. Ku sabab eta nur jalma jadi nyaraho ka Allah. Pama jahalaka mangka eueuh nu teu nyahoeun ka Gusti. Itu naon sayun hiji perkara. Eueuh hiji perkara nu teu nyahoeun ka Gusti. Pama jahalaka sayun. Bal soro balik jadi naon kullu syai'in sakur-sakur perkara eta yarifu ka nyaho itu kullu syai' ka Gusti. Wa antari Gusti eta ladidat ta'arrabta anu memperkenalkan Gusti ilayya ka abdi fi kulli syai'in dina saban-saban perkara. Biana oda ta ku netepkeun Gusti pi ka abdi nuron kana cahaya. Para itu ka maka ningali abdi ka Gusti dohiron tingkahna zahir fi kulli syai'in dina saban-saban perkara bisa wabidalikan nuri ku sababna eta nur. Pa anta mangka ari Gusti eta adzahiru anu zahir li kulli syai'in pikeun saban-saban perkara. Gusti teh zahir pikeun saban-saban perkara. Mufriun ari ieu teh eta ngadahan-dahan alama kana kaul qoblahun samana itu umma ya man hedat istawa anu ngurus man ai istawla tegasna ngurus itu man bi rahmaniyatihi ku kanyaahna itu man. Kitab teh pabeulit ieu mah euy. Angkana bolak-balik. Bi rahmatihi ay bi rahmatihi tegasna kalawan kanyahna man ala arsihi kana arasna itu man. Nyalin ka dinya. Nya ay bi rahmatihi ala arsihi kana arasna itu man pasara jadi al arsy aras eta tahta hukmihi di bawah hukuman man wa qorihi jeung pamaksana man kastila isultani seperti ngebawah perintahna raja bijunudihi ka balad-baladna ka balad tentara itu sultan ala ahli baladin ka ahli negara pasubiha mangka disarupakeun saal maula pangeran bisultanin kana raja wa rahmatuhu jeung ari rahmatna Allah disarupakeun bil junudi kana baladna balad tentarana wa arsyuh jeung ari arasna Allah disarupakeun bi ahlil qaryati ka ahli kampung. Pasara jadi nal arsyu aras goiban eta samar. Goiban tegasna nu samar laisa anta aya lahu tepka itu aras naon wujud bi rahmaniyatihi indi rajdina kanyaahna Allah. Kanyaahna itu man. Lamun nempo awalim teu nempo ka aras. Lamun nempo ka aras teu nempo kana rahmaniyah. Di mana nempo kana rahmaniyah aras eueuh. Gitu. Binisbatiku dinisbatkeun li rahmati kana rahmat Allah kama sorot sapertikeun jadi naon al awalimu pirang-pirang alam ay samawatu tegasna pirang-pirang langit wal arduna jeung bumi kabeh wa majeng perkara pihi manoya ditu samawat jeung ardu eta goiban samar ay goibatan anu samar pi arsihi dina arasna itu man ay laisa tegasna teu aya lah tepkan itu rahmaniyah teh naon wujudun aya bi nisbati ku dinisbatkeun kana awalim atuh ay laisa tegasna teu aya lah tepka itu awalim naon wujudun aya bi nisbati ku dinisbatkeun lahu ka itu aras sumabayana tuluy martelakeun musannif dalika kana itu kaul bi qoulihi kalawan dawuhan musannif mahakta ngalebur Gusti ya Allah he Allah al asaro kana asar afal wahyar itu asar afal eta samawati wal arduna pirang-pirang langit jeung bumi kabeh wa ma jeung perkara pihi man aya di jero langit jeung di bumi bil asari ku asar afal Gusti ngalebur ku asar afal ku asar afal wa huwa itu asar nu kadua eta al arsyu aras awalim leungit ku sabab ningali ka aras tah kitu eta teh asar ngalebur asar disebutna
Lianahu karena sena aras eta asarur rahmat, asar rahmat, tapak rahmat. Wal awalim jeung ari awalim pirang-pirang alam binisbati kudu nisbatkeun lahu kan itu aras eta kala saya seperti eueuh naon-naon. Eueuh teh eta aras teh. Wa mahota jeung ngalebur Gusti al agyaro kan agyar wa huwa itu agyar eta al arsy aras bimuhitoti aflakil anwari ku ngaliputanana pirang-pirang cahayana Allah, ku ngaliputanana pirang-pirang cahaya Allah kana pirang-pirang palak. Nah gitu. Bimuhitoti aflakil anwari ku pirang-pirang nur nu ngaliputan pirang-pirang palak. Nah gitu. Ku pirang-pirang nur nu disarupakeun kana pirang-pirang pajajahan nu ngaliputan aras. Tulis di dinya ya. Logatna panjang ieu mah. Bimuhitoti aflakin nuri ku pirang-pirang nur nu disarupakeun kana pirang-pirang pajajahan nu ngaliputan aras. Jadi aras teh eueuh kusabab ningali nur anu ngaliputan aras naon rohmaniyah. Lamun ningali rohmaniyah aras eueuh tah gitu. Ai bil anwari tegasna kalawan pirang-pirang nur asabihati nu disarupakeun bil aflaki kana pirang-pirang palak al muhitati nu ngaliputan bil arsi kana aras wahia tahritu aflakul muhito eta tilkar rahmatu itu rahmat wal hasilu jeung ari kasimpulanana eta na rahmatahu sanyana rahmatna Allah ai isanahu tegasna kabagusan Allah wa itu isan eta Allah di anu iktado merdi itulah di wujudal awalimi kana ayana pirang-pirang alam kulihat tegasna sakabehna awalim min surodi qoti izzihi dina pirang-pirang dina mana min arsihi tulin kadinya min arsiha tina arasna itu awalim paingan lieur teh salah min nempo min arsiha tina arasna itu awalim di parsiha nepi ka parasna itu awalim walaula isanahu lamun eueuh kabagusan Allah laha kana itu awalim maujidat mal dipanggihkeun itu awalim pal muradu mangkar dimaksud bir rahmati ku rahmat eta rahmatul ammatu rahmat anu sumaramba allati anu wasiat ngarungkup itu lati kulla syai'in kana saban-saban perkara lega teh maksudna ngarungkup ngaihato ya man hedat istajaba anu kahalangan itu man imtana'at tegasna anu kahalangan itu man bisurdi qoti izhi bisurdi qoti izhi dina pirang-pirang benteng kamulyaanana itu man atawa kieu dina jeroeun kamulyaan Allah nu disarupakeun kana tenda. Dina jero kamulyaan Allah anu disarupakeun kana pirang-pirang tenda, suri dikotet pirang-pirang tenda. Lamun urang ek nempo jelema di jero tenda pan teu katingali. Tak urang ningali ka Allah teh hese kahalangan ku rahmaniyah. Ek ningali kana rahmaniyah hese kahalangan ku aras. Rek nempo aras hese kahalangan ku awalim. Mata kalau menempo na hate ka dieu kana dunia mau katempo aras. Itu Allah teh bisa kasaksi kusir di mana di sajeroeun rahmaniyah. Eta rahmaniyah teh hitung-hitung surodikot. Gara ai fi izzihi tegasna dina kamulyaan man asabihin disarupakeun bisurdikoti kana pirang-pirang tenda jamu surodikun jamana lapad sarodikun naon sarodikun teh kemah bimakna khimati kalawan makna tenda allati anu tansibu ngadeg itu lati ala sohni dari di palataran imah pasurodi kotu mangka ari pirang-pirang tenda eta al khiyamu tegasna pirang-pirang kemah wa huwa aritu kaul eta min idupatil musabbah be tina idupat musabbah be lil musabbah kana musabbah
pakama annal khimata saperti sajana khemah tamna'u eta nyegah khemah min ru'yati matina ningali perkara ba'daha anu ba'dana itu khemah sajeroeun ba'daha kadalika eta nya kitu diceritakeun izzullahi ari kamuliaan Allah ai kuwatuhu tegasna kekuatan Allah al azimatu nu agung yamna'u ngahalangan itu kuah an ru'yatihi tina ningalina Allah bil absari ku pirang-pirang panon summa in urida tuluy lamun ditingali dikarepkeun summa in urida tuluy lamun dikarepkeun non ru'yatul ihatah ningali ihatah ngaliputan payata mangka ditu ru'yatul ihatah eta mumtaniatun narima kacegah fid dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat ningali teh lain ningali ihatah artina ngaliputan ningali Allah sakabehna sapuratina lain fa in urida lamun jeung lamun dikarepkeun itu ru'ya mutlakon tingkana mutlak pahiyata mangka ari tu ru'ya eta mumtaniatun kacegah fid dunya di dunya waqiatun kajadian fil akhirati di akhirat di dunya moal ningali tapi di akhirat bisa ningali lil mukminina pikeun iman kabeh fa isuhu mangka dimulyana Allah ta'ala murah Allah eta iktadot merdi hujbama kana kahalanganna perkara siwahu salian Allah an ru'yatihi tina ningali ka Allah itu fa inal aziza sanyana anu mulya eta maknahu ari maknana aziz eta al muniu anu dicegah alladzi anu la yusolu teu bisa ditepikeun la yusolu teu bisa ditepian naon ilaihi itulah di yuqalu diucapkeun naon hisnun azizun ari eta benteng anu kokoh anu mulya hisnun azizun idan dina nalikana kitu tak ada rohese nan alusulu tepi ilaihi kana itulah di wakila jeung diucapkeun naon al azizu ari anu mulya eta alladzi anu layur takot bisa ditaekan sa ilaihi itulah di wakila jeung diucapkeun naon al azizu ari anu mulya eta alladzi anu dollat ilang non al ukulu akal non al ukulu pirang-pirang akal bi adomatihi dina kaagunganna itulah di wah kulantaran mulia maka leungit akal indiro jidina adomahna itulah di wa harot jeung bingung naon al albabu pirang-pirang hate an idroki na'tihi tina manggihan sifatna itu aziz wakalat jeung mintul non al alsinu pirang-pirang leta an istifai madhihi tina nyumponan ngalemna itulah di yaman heda tajalla anu pertela itu man ala qulubil arifina kana hatena jalma nu marifat kabeh bikamali bahaihi kusabab sampurnana kaagunganna itu man ai bi mahasini sifatihi tegasna ku pirang-pirang sifat nu aralusna itu man bisi ai bi sifati jalalihi tegasna kalawan sifat kaagungan man wa jamalihi jeung kagindingan itu man patah kokot maka nganyatakeun adomatahu kana kaagungan man ai kaunahu kana kabuktian itu man eta aziman agung adman kalawan agung lani hayatan tungtungna lahu ka itu man naon al asraru pirang-pirang sir ail bawatinul qulubi tegasna pirang-pirang jerona hate kaifa tahfa kumaha samarna Gusti wa antari Gusti eta ad-dhahiru anu dhahir bidatika kalawan dat Gusti ai fi jamil asyai tegasna dina sakabehna pirang-pirang perkara kama yaqulu saperti ngadawu sa ahlu syuhudi ahli musyahadah au biduhuri afalika atawa kalawan dhahirna pirang-pirang pagawean Gusti wa tasarrufatika jeung popolahan Gusti bil alami di alam kama yaqulu saperti ngadawu sagwerhum lianti itu ahli syuhud am kaifa tagibu atawa kumaha samarna Gusti wa anta ari Gusti eta ar-raqibu anu ngintip-ngintip anu merhatikeun al-muraqibu ari anu ngintip-ngintip lana ka kaul ka urang sadayana piharukatina dina robah-robah ayil muraqibu tegasna anu ngintip-ngintip lana ka urang sadayana piharokatina dina pirang-pirang robahna urang sadayana wasakanatina jeung pirang-pirang cicingna urang sadayana al hadiru anu hadir alladzi anu laisa henteu itu ladzi bigo ibin eta kalawan anu samar wa ata jeung ngadatangkeun musannif kana itu hadir kana lapad hadir li annahu karna sana kalakuan eta layal jamu teu misti
minal muraqabati tina muraqabah non al huduru hadir id qad tahsulu nyata terkadang hasil non al ihatatu ngaliputan bi af'alil ghairi ku pirang-pirang pagawean batur wa ahwalihi jeung pirang-pirang tingkah ghair bil mukatabati ku sabab tulisan wal murasalah jeung ku sabab utusan wa hada ta'ariya kaul eta akhiruma akhirna anggitan tayasaro anu gampang naon rokmuhu tulisanana itu ma ala hadal kitab nu aya dina kitab gampang teh maksudna saeutiknya tayasaro bisa saeutik naon rokmuhu itu tulisanana itu kitab tulisanana itu ma ala hadal kitab nu aya dina kitab padahal maloba itu macana ge hese saeutik cuk musannif nu ditaklif teh anu ilmu nu aya dina hatena Ibnu Athaillah mah loba keneh nu dicatatna saeutik kitu teh. Ulah disangkangan sakieu ilmu Ibnu Athaillah teh. Jalma ngobrol ulah sangkana ilmuna ngan sakitu. Wah loba keneh anu can dibijilkeun. Naon sababna ngukur jalma nu ngadengengkeun. Dibijilkeun kabeh mah pingsan ke jalma nu ngadenge. Riweuh moal saeutik nu dicaritakeun mah. Wah loba keneh nu can dicaritakeun. Matak ulah eureun ngajina terus. Balikan deui engke kemis ngaji bagian mimiti tina bismillah. Bismillah bareto jeung ayeuna beda tahun hareup jeung tentukan. Naon sabna kumaha rohani jalma anu ngomong dina bismillah. Baheula mah bismillah teh di lugatan hungkul bari teu kaharti. Ayeuna mah wah aya bismillah abidin, bismillah salikin, bismillah arifin. Encek wa hoera pani mah aya bismillah beca aya bismillah mobil butut aya bismillah mercy beda-beda bismillah ya. Bismillah mobil butut mah kieu cenah itu ari cek basa Jamiul Muqni mah aya bismillah abidin aya bismillah salikin aya bismillah arifin tilu rupa we heula isukan mah diterangkeun bismillah rogibin bismillah abidin, bismillah muridin, bismillah salikin, bismillah wasilin, bismillah arifin, bismillah muqarrabin. 7 rupa bismillah. Nah. Majina ge rieur 7. Matak cetik-cetik tilu heula, ke geus 7 dibejakeun. Itu ala wajhin latifin tepan kana jalan welas asihna Allah. Sakieu teh nu diberkahan netepan kana jalan welas asina Allah ja'alana muga ngajadikeun ja'alahu muga ngajadikeun hukan itu kitab sa'allahu Gusti Allah kholisan kanu bersih liwajhi kadat Allah al-karimi anu mulya bimanihi kalawan ka nugraha Allah wa karomihi jeung kamurahan Allah amin muga nyubadana Allah kana doa urang sadayana tamak sampurna naon dalika sarhu ieu sarah yauma sabti poe Sabtu al mubarakah nu diberkahan li salasi asyarata lailatin pikeun 13 peuting kholat anu geus kaliwat atauna kholat nu sepi itu lailah nu geus kaliwat cik urang mah min sahli sawalin ti bulan Sawal jadi ieu teh tamat nganggitna teh ke musannif teh poe Sabtu tanggal 13 tina bulan Sawal min suhuri sanati arba'in tina pirang-pirang tahun 4 ba'dal mi'ataini sanggeus 200 wa alfin wal alfi jeung 1000 minal hijrati nubuwiyati nabawiyati tira hijrah bangsa nabi itu jadi tahun 1204 jadi alif na dieu nya 1204 nah ieu alif na teh Jamiul Muqni mah tahun 700 sabada Rasul maot musannifna berarti jeung kitab hikam teh jauh teh Jamiul Muqni wah beda 100 tahun so ieu 1204 itu 700 pupusna anggap we genep anggap we ayeuna tahun 700 lah 300 jeung 200 ora 500 504 tahun bedana Jamiul Muqni jeung kitab hikam masih jauh kena itu mah ulama mutaqaddimin
Ibnu Athaillah mah dia lahirna ge tahun 678 lahir. Itu dia 124 Hijriah. Mun 100 lamun 678 anggap 70. Gitu. Dianggap ya itu tahun 700, ya 1200. Oh. 504 tahun bedanya. Ngan ieu Kiai Musonib keur naklif ieu kitab teh yuswana sabaraha? Menek 700 we. Gitu. 824. Wah. Ya teh naklif lah ya teh. Tamatna ieu kitab. Tapi lain Ibnu Athaillah nu naklif ieu kitab tah itu matana tuh. Matana ari ieu mah naklif kitabna 1224. Ieu mah Abdullah bin Hijazi nu nyarahanana. Jadi nyarahan kitab mah beda nyarahan kitab Ibnu Athaillah. Jadi di sarahanana hikam teh yang munculna tahun 1204. Nyarahan dawuhan Ibnu Athaillah ku Abdullah bin Hijazi teh nyarahan kitab anu kenging Ibnu Athaillah. Itu ya sarahna ari matana mah ya ge lila. Han itu mah pupus ari mah kara lahir. Itu nyameureun meuning dihitung 25 tahun dan naklif bedana tuh jauh bedana. Kamu mah jeung anah mah Fathul Muin mah beda kecil dah tuh beda. Ala sahibiha eta muga tetep kanu ngabogaan hijrah saha Kangjeng Nabi Abdulus sholati ari pang utama-utamana rahmat wassalami jeung kasalamatan ala yaddi abqaril ubadi itu netepan kana tangan pang pakir-pakirna abdi Allah itu. Ala yadi abqaril ubadi itu netepan kana tangan pang pakir-pakirna abdi Allah anu pang butuh-butuhna abdi Allah ilallahi ka Allah itu. Saha Abdillahi tegasna Abdillah As-Sarqawi nu urang bangsa negara Sarqawi Al-Khalwati anu bangsa negara Khalwati. Ieu teh urang Sarqawi nagarna Khalwati, urang bangsa Sarqawi Al-Khalwati nu urang bangsa negara Khalwati. Jadi nu nganyarahan ieu kitab teh Abdullah, Kiai Abdullah ngaranna. Itu anu boga matana Ibnu Athaillah. Mufti madhabain. Ibnu Athaillah teh mufti madhabain. Artina nu jadi tukang mere fatwa dina syariat jeung dina hakikat. Jadi jago kita Ibnu Athaillah. Dina hakikat jeung syariat jadi mufti. Batur mah ya nu ahli na fikih wungkul na syariat. Tapi kurang ahli dina hakikat. Ibnu Athaillah mah anu jadi mufti madhabain disebutna. Madhabain teh maksudna syariat jeung hakikat. Guruna Abul Abbas Al-Mursi. Guru tarekatna Ibnu Athaillah nu boga ieu matan. Abul Abbas Al-Mursi anu nuluykeun tarekat Imam As-Sadili. Jadi Imam As-Sadili teh wah, sepuhna luar biasa. Itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.